Caang na panon poe teu sacaang hate kuring itu munding atos ageng tapi teu saageng hate kuring kanjeun. Duh cintaku demplonku, aduh pemajikan aing nu dipika memet iraha datang manehnya nu datang teh duit deui iraha maneh datang onggal peuting nangkepan guguling guguling sare teh. Duh geus kangen ieu padahal geus teu kuat si Utun. Piraku kudu jeung munding, piraku aing kudu papisah jeung maneh apa bisa kanu lain. Tapi amit-amit jebang bayi ulah sampai pokokna mah soal aing bogo jasa tak kasih geulis pamajikan aing. Aduh menangkeun lagi menihara rese aing perebut jeung jawara. Coy, kemana? Mancing. Gak mancing yuk. Ayo coy, kan mau karesel. Gak. Kira-kira di mana ya mancing dulu, Pak? Di Cimapa gue, Dempang mau subuhan. Oh, ayo tuh. Ayo. Yang loba mah di pasar, tinggal lewakan. Eta. Pik untungna orang gawe teh jadinya. Oh, untung terjadi dai mun jadi teh masa kumaha buah nasib urang ayeuna. Loba cerita na dina berita. Geus lah dah ulang bahasa eta wae aing sarieun jeung bayangkeunna. Oh, atuh Pik. Tah ieu ngopi sorangan teh indah nah bari ngahayang. Duh. Wah nu ngaganggu deui. Penikmat kacida luar binasa. Aduh. Asa sengit kopi di mana yuk? Di mana ya? Iho, biasa anak jam sakieu mah coki ngopi. Kan itu sugane bener coki keur ngopi meluncur Ih, kamu nanti aja lama. Nanya? Pik budak kamarana nya, ieu lembur asal rehe teh ya ieu. Oh, da bener reh jarem paling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten bade nanya ya. Ari Ibu Mina PRT, paling mana nya? Oh, mina PRT. Kalau di itu tuh nu aya takal jambu. Arek diantar moal Ya boleh sih, soal terang. Tapi aya meureun jeung kopi-kopi mah. Oh, tak slow, tenang. Aya jeung rokok kopi mah. Nah, gitu. Ayo tuh. Ayo. Siap Pik pinter. Ayo. Sampura Sun. Sampai. Oi, cok, kebeneran keur ngopi ya. Aduh, mantep. Ya wae kada kopi. Atuh pan kamu paling ti jauh, cok. Saya irung beurit. Goblok sih teh. Tapi cok, menang meureun nyerudut setik-setik mah. Oh nah. Awas ya, tapi ulah loba-loba tak koin diberes seruput teh. Gitu dong, cok. Diinum kuenya, cok. Oh, siap, loba-loba. Engkos ya, engkos. Aduh, Banyak kopi aing. mantep, cok. Caranya Tapi ibu mantap, kopi aing banyak ya. Gak mana cenah loba. Sabar weh. Bohong wae. Parwasa merenuk na. Bisa wae, ba masa ada beuheun nya. Kuy. Asa ngadenge suara RT. Dedengean meureun. Tapi nah heuh nya. Tuh. Bahaya. RT orang Jailan deh yuk. Cara pareto. Aduh ke kumaha bari nyaho deui. Mau malai nama. Oh, udah kitu mah itu ge. Ayo. Daripada orang mancing lauk, mending mancing emosi RT yuk. Bener oge nya. Bisa nih. Aduh, sana mulai dog aing yeuh. Sana mulai dog aing. Sia anu mulai dog aing. Iya mana ya? Oh. RT. Tak. Assalamualaikum. RT. Tak. Oh, meureun Pik, Pak RT na. Mananya? Nyaho puguh. Kak. Dia. Hut.
Naon ya? Sari ya, marang RT tuh. Oh, RT. Tadi mah aya tuh dicai. Coba nangkeun eta muyeuh itu. Embung ah orang sieun. Nah, emang. Aing mah tos ngajalan RT. Antos ya. Mah. Boy. Yuk, ah, bisa ya RT manten. Ayo dah. Ayo. Yuk. Ayo purahan pan, bisa dibusir. Iya. Usia we pik teh angkeun pertena. Sia we dai, aing keur nyeri suku ye. Ih, si alasan wae. Wah tuh dah, sia tungguan di darinya. Oke, siap dai. Bro, kita tungguin di dia. Cok, Ben. Woi, mantap biarkan ngopi. Ai. Ambu wae sih kan kopi teh. Bae deui wae, rupi lu ngopi. Pesan ngahiliur di ditu kan. Enggak si abet, sih ya ada ayeuna. Ayo rezeki anak soleh mah moal ka mana? Lain kos anu ngesah kongkol kitu aing mah. Nyawa siap, jar keur masak kongkol jeung aing. Hi, takar sia kun beut sia. Ayo, ketua. Tadi aya jelema neangan RT, arek naon teuing? Di mana ga? Tadi mah di mah RT jeung Ropik jeung si Adai. Oh, cok, bari mah mau atas. Dek naon nya? Aing jadi penasaran ya. Tah RT na. Naon ya? Iya, Pak RT, abdi aya perlu. Aya perlu naon, Kang? Nyamun bisa mah hayang ngobrol empat mata. Oh, nya tuh. Ayo keluar tuh, Kang. Yuk. Aya pais-pais tutup tadi jero mah. Dah kampurannya, perde mah lain ngusir ya. Baralik ke teh lah nya. Oh, nya siap. Soalnya aya tamu ya. Lah emang nawe ngusir aja dah pik. Kedeung lah orang intip yuk. Ayo, aing penasaran. Jadi gitu Pak RT. Pamajikan Pak RT yang cerai. Nitah abdi ka dieu. Amentakeun tanda tangan Pak RT. Oh, gitu. Kedap heula atuhnya Pak RT bade meser rokok jeung kopi. Sakalian Pak RT mikir-mikir heula. Oh, heueuh Pak RT. Dai, ayo buru-buru kabur yuk. Si Pak RT nyaman mantan sih. Ayo tuh yuk. Tuh Kang, antos ada dinya cali Nya, gelan. nya, Pak. Udah ke warung heulan. Dah, akhirnya keluar heula nya. Kemana, Cok? Biasa ya perlu lain keluar. Oh, Ayo dah. Ning bubar kabehan dah. oh lah. Liur aing lah. Aduh, Ih, heuh dai, aing pos ya. Pohon naon? Eta duit komisi teh eta di nganter. Heuh, kok kowe ngarek di teangkeun lah nya jelema na. Kudu itu sia. Oh. Oke, Bos. Siap, pokoknya beres dah. Engke pasti nangge tanda tangan. Moal bakal nyahoeun lamun eta surat hak asuh anakna. Oke, siap. Duh, puga rencana naon eta jelema? Halo bos, Aya naon? orang arek minta komisi cek babaturan urang. Oh, hampura urang ponya. Oh, oke bos, nuhun ya. Aduh, untung aing beres teleponana. Pek, kenal mana? Biasa, Cok. Kan ngadaguan si ada ya. Oh, itu aing rek nanya eta nu neangan RT sahanya. Kos nama eta utusan pamajikan, Cok. Soalnya orang ngedeng ya eta, pamajikan akan cerai. Ah, tuh bener mana? Bener, Cok. Soalnya orang jelas ngedengin lagi. Karunya amat ya. Baju enak aja mana di mana? Oh, Cok. Tuh jelema gaya di mana teh kene. Oh, atau Pek, aing rek ka ditu lah ya. Oh, siap, Cok. Duh, koy. Ya RT koy. Yo, duh, gak kumahnya. Teh ampun teh. Ampun. Teh, teh salah si Argo teh. Sangat ah. Duh, koy. RT kunaon nya? Kalau suhu amat biasa sok langsung ngadat. Oh, biasa nama. Kunaon ya? Bingung iya. kemana? Kemana? Sombong amat RT yuk. Tegelo. Dah, kata RT kunaon sih yuk? Pang ditanya si cing wae. Tuh nyaho eta. Langsung galau teh ya. Aing bingung eta ku bisa kitu. Ah, sejarah penan sih ya. Gua mah gara-gara tamu tadi teh nya.
Bisa jadi sih. Oh, parah ya gitu mah. Enggak serang tiangkeun dah. Ayo dah orang kebukan tamu nana tadi. Ayo berapa lu orang alung ke sawah dah. Ayo dah. Ayo. Pik ya komisi na. Ah, dai, lumayan jeung ngopi. Oh pik aing tapi boga kabar deh ya. Kabar naon sia? Duh, dai, bahaya saya tak. Karunya saya teh RT. Aju kudu kumaha eta pik. Ayo dai dah, aing buka rencana ya sia. Cana naon? Kurang sih, siapa aja nggak bantu. Kan meren, nyaho meren. Oh, eta slow. Kayak jalan hasil mah dibere ieu. Gampang masalah RT mah, kayak kurang dirayu. Mana lain nyanyiin RT galau. Nyaho mana datang-datang nyen masalah. Gitu-gitu ge eta calon patuh aing. Tenang, siapa kunaon ujung-ujung ngaradat. Cok, pokoknya nama aing teu ngarti. Aing hayang minta penjelasan. Ye, kieu ye, dengekeun ye. Kieu caritana. Oh, ari gitu nam cok, aing ngarti. Amun saya bisa ngebujuk RT, kayak menang komisi. Bener eta. Pokoknya mah kawagian kabehan. Oke, siap. Oke, siap. Itu RT tuh datang. Iya. Ayo, saya RT ka di situ. Ayo. Pindah. RT, ada kieu. Kumaha RT? Bade rek tanda tangan. Oh teh tanda tangan we teh. Nyaho teh wewe loba. Oh, teh. Kok awe nya? Jangan loba. Nah, sip. Hatur nuhun Pak RT. Nah, Kang, ieu amplop bagian kabehan. Oh, oke, siap. Ya, atuh bade arek pamitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, telepon ya. Oh, seneng. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, kok Bapak tega sih kan Neng? Bapak alim deui kitu ngurusan Neng. Neng mah hayang jeung Bapak, Neng alim jeung Ibu, tapi Bapak jahat kan Neng. Bapak kunaon tanda tangan hak asuh Neng, ha? Pokona mah Neng benci ka Bapak. Geus teh hirup mah peurih, ulah dicing-cerikan. Pokona urang dengan janda deui lah. Oh, Janda bener. loba. Loba iya. Coba iya teh. Sabar pokoknya mah. Neng, ampura Neng. Dengarkan ku sarararia. Aing moal sampai ceurik ditinggalkan ku pamajikan. Hayang nyaos ya aing ceurik kunaon. Gara-gara sararia aing kalengitan anak aing. Aros-aros ya. Paruas ya. Terus nyin hirup aing kieu. Iya sih. Balik dah. Sabet gara-gara. RT ngamuk sih kieu mah. Cok, gara-gara dinya sih RT jadi ngambek. Pan nyalahkan aing. Kabehan oge sarua ngararayu RT. Nya serem bungo teh sieun kos bayawak. Emang tidinya cok nu pertama na oge. Enggeus. Ulah saling nyalahkeun. Pokona mah kumaha carana urang minta hampura ka RT. Oh nya. Itu mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, urang ka dieu arek minta hampura, sekalian rek mere kabar baik. Pokona mah anak RT mah teu jadi cacing jeung ibuna dah. Pik, suratna teh mana? Ya, teh surat yang tanda tangan teh ya. Kurang dicokot teh di tamu RT teh ya si adai. Kunan surat ieu aya ti marane pan maneh teu nyaho meureun masalahna. Urang keur tadi ngintip eta jelema boga rencana jahat ka RT. Oh gitu, kumaha maneh carana menangkeun surat ieu? Jadi kieu ceritana teh. Ipik nu nipu RT teh tuh itu jelemana. Iya, dai. Rek balik ke rupana terus ibu RT. Heuh. Dia ceris ya ge. Oh. Siap.
Wih, kenapa tak? Aduh, Aduh. aduh, hampura ya, aduh, sengaja. Aduh. Aduh, main ini Rio. Oh, ta emang nasi ta. Aduh. Mana dia? Mana dia? Eta. Iya, aduh, hampura ya. Gesang. Oh, atuh. Geusnya orang ngarek udah gitu heulanya. Iya, hampura ieu nya. Nuhun. Ih, man buka aing goblok. Dipaling mama ya. Aduh, gagal misi aing ini mah. Jadah doang. Aing ditipu ku budak dua. Kunyuk doang kemarin teh budak. Ah, gitu ceritana teh. Turun dah, enggak sih ada. Teh, Turun.